Burang masih keneh ngabahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Kedua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur nai loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah. Jelas tamah ridahna kufur lah. Udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul lah, dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul. Aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate di sate jadi areng neraka kafir. Saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa, segala ngridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae. Ya cengeng masih mah tengah rukun hirup sing boga iman atuh epraknya ngomong naon eta iman nih segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasehatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman
namun kieu mah atuh aing geus seberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu betah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarru ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih be emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah aing ku ari keur ngawirid la haula bae tur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man gos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min
zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukup gentina lapar tetep bae lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha teh pambayan lah sugan kula haula ka bayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkep ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun teh ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna nazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus mencak kolot ulah sok diuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok diuk dilincar diduduh maling sia kuari malain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang diuk di meja kolot bisa bae eta ya Allah sok diuk di meja budak tadi diuk-diukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kana ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun saya menang nugelis tah rapihan tah piring tah bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot mah meureunnan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nugelis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikeuna gelis mah mantap kita orang mulai tikuari mundar dan nu rapi nah, urut batur ge mun teu rapi cokot oh keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu
lah merenana aing sakiayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kafe beak yang modal-modal geus nasib aing meureun gos kitu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah geus nasib aing meureun gos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah tah mah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar yang geus nasib ti Allah meureunana lah ndog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal langsung ge inget teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina balik aja deh siang caprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluarti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib sama lalawara sia eta geus murtad sing ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambo heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus eueuh harapan hirup emang kabogoh aing di bawah batu atuh kabogoh di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak ieu anak bawa Oma Irama kajen gua make sejuta bintang di langit satu yang kucinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokoknya mah Allah mah pokoknya lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya sia kurang ya ulah sok aju frustasi kok sia teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim saeutik mangagiclek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin sabaraha aing dihitung geus 50 kawin
tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui bari geus 50 terus sia mah mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya geus kieu meureun nasib aing bagus teh ingat kan nasib bagus teh geus nasib aing meureun geus kieu geus teh bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu mah hayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising apa beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad udah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah secara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek Minggu Pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mendakata Lady Dai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah
susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang mah sering ngaji sok haju sadarna gereja sok sadar. Lah, sediatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge, pamajikan marah. Kak, emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah, geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah mah beuh berak jadi wali teh mah. Di orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng we sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas lah atuh Kak. Ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu ge deh bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Ya kongkorong jualin aya kene. Bae kongkorong atuh geulak. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ye. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tangeunah eta gos kitu. Ngeunah, lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah geunah babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Insyaallah. Akos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab dicandung geus cukup meureunana. Geus kakak beda nangis kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab ai pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut asa irung. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Kakak imam ngomong mah geus kawin teh jan. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Acak kula banyak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh ingetkan nasib eta ustazah. Cobaan habek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah teu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Kan kakara dicandung bae marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aja kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtungna mah ka aing we kabeh. Tebareres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, tah kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR, Bang.
aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam kan kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta pembentuk nasihat maksudnya negor sia Islam teh lain sih lain nih mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar teh bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang nah ulah sok gaduh kotok bae atuh geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ya lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang kesieun saya tiga-tiga acang aing kopek kiamat murtad Jawa eta sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teh sieun ieu mah kiamat la khaful kiamat teh ieu mah teh sieun kopek kiamat ke wong ge bae dongeng doang mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad kos kitu teh ieu teh sieun kopek kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun satika-tika acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu satika-tika neraka dipake ka sieun aya ka surga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantap tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakan kanu eleh aing beak motor hiji tanyakan kanu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materisna
dahar ku jelema teh hasil main tek celik datang kadaekeun salat deui. Urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama wah hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun urang di usian 2 tak merebet. Usian kurang minyak tanah. Jadi dia kacikupa datang ka teureut jago. Lorong goreng salah bensin jakna goreng tadi dah bensin isian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya benang na puyangnya tapi sina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran berang aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid berang biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pamarentah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadarnya hobae bejakeun ka Jokowi mah asalnya hobae. Jeung moal dirobah ieu moal. Asalnya ho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho be, lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asalnya ho be pajak teh haram. Geus titik. Aya kieu pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba pangnyatakeun. Keula ieu mah kerja ditakeun murtad, bolon we. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtashi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Kalau beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada SNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial dah polisi, atau hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal ceknya ini. Saya tak urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu
eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun lah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang penting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ke masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun aing mah ka kiamat teh sieun aing mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dah bohong ada kos itu dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadengeun azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu ada murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deh kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah-ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana ajakan salat eta geus murtad masyaallah jelema resep jasa ka kopi misalna ya kopi woi insyaallah kopi kapal meledug ya cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu masyaallah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas ieu lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan masyaallah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah aya geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah
kudu namai muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna, mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka panyakit, cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliman penting pae geus teu kuat jasa. Murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah, masyaallah. Atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun. Aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masyaallah, masyaallah. Ada ngomong kieu. Ya Allah, ya Rabbi, ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba. Kamari usaha abdi beak. Abdi usaha Gusti Maha Uninga. Bagus bahasa kos kitu nama, tapi kan rugi jeung modal-modalna. Beres tidinya abdi boga ruko, kapan kauruan Gusti? Ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan. Aju anak abdi panu kahiji maot, aju nu bungsu paeh deui Gusti. Ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujana pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti. Ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu. Itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa gitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy. Lamun ti Buddha bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar nu susah sih mah teu nyaho aing ngomongna. Ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam nah ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere. Aya kisah di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Mending kieu aturan mah mending padahal mah aing mah teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Teu masalah tah mah. Atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masyaallah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utama landuh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam
ngan eta mau budak Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah, kemudian aya Islam. Nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad, ngomong kos itu murtad. Nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad, kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus, mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahualam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia, murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat ente talingat kurang terperhatikan bahasana apa seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus ya murtad bahasa setik melimit nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu emang mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititowel ku kula mah sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya karena kesehatan naon sih. Entah kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digenyekeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok atuh engge neuleut engge jelema sarua digenyekeun ku kula aya nyana susut aya rekamanana digenyekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan henteu murtad teu naon namun kieu mah seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus kos kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik iya sing hade bahasa teh nah iyalah perhatikan numantak dibulak-balik jang modal diri orang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam
ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres aw halala muharraman wallahu a'lam.